Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Mang Ino dina dongeng liung Teh Yeni ayeuna bagian ka-23. Lahilah pangrojongna pamirsa, lahi sareng subscribe gratis pamirsa, atau subscribe atau nuhun atur sumangga nyanggakeun. Liung Teh Yeni bagian ka-23. Hayu kan tadi kesaget ngaberkeun warji nunggeus anyejleh dina mobil ngabius maka jalan jajahan nu satuluy nyemprung muruka tempat tujuan. Saja jalan ngobrol ngaler gidur hati hateng nyarita soal raja kaya. Warji manteng lelembutan ka Sri Sulastri. Wangunan nu masih keneh rangka pagawe but-bet pahibut ku pancen sewang-sewangan komo kasaksen kudu jadi dudungan geus aya nungguan. Liung Teh Yeni bagian ka-23 ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Mutu subscribe atur nuhun hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Beki giat gawe sabab hayang kapake. Bang, enjing kantun ngecor. Sasasi deui insyaallah lengse gedong teh. Mandor nyamperkeun ka warji mere laporan. Sor warji ngasongkeun kepokan duit pikeun babayar ka pagawe. Heueuh kumaha akang we? Kumaha aya tuh pesenan kami teh geus panggih. Kanten Pak aya duaan. Nu hiji bujangan, nu hiji deui mah istrina nembe babaran. Mandor ngaharewos ka warji bari ngasongkeun potret nu geus diarana lengkap jenati jalmana. Liung Teh Yeni bagian ka-23. Ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe, mutu subscribe atur nuhun. Urang lajengkeun deui. Warji nyerenge tuluy masakan potret song duit sababaraha lembar diasongkeun ka mandor. Muka tembong adadak marah mah rapi nempokeun bari kerung. Ari akang kanaon meuni ngawur wae kantor gajisna. Ngala duit mah kudu duit atuh diajar kawas akang ngarah banda teu kurang jeung deui marahake ka tempo kudeungan. Warji ngadila karatin ngumur ku sunu calat maranehna kana mobil nu satuluy nyemprung deui di jalan raya muru ka tempat sejenna. Liwat tempat nu rame laju mobil rada laun. Liung Teh Yeni bagian ka-23 pamirsa. Ulah pangrojongna like sareng subscribe pamirsa. Urang lajengkeun deui. Lung sababaraha duit lembaran ngahaja diragrakeun di jalan bari gegereman. Sagala lakuna disaksen ku ratih nu ukur bisa ngadilat sabab warji molotot ti heula. Rek nu dieureun di parkiran rumah makan nu kajojo budeung warji. Meuli nu rek dalahar didinya teu sirikna ngatain nepi kaluar. Bijil hiji asup lopat teu eureun ngeusian tempat tiuk di jero rumah makan. Ratih olohok nempo antayan nu rek dalahar. Lain jalma leutik puguh nu daratang marawa kendaraan. Liung Teh Yeni bagian ka-23. Ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Mutu subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Kang, ieu restoran teh nu dikaatikeun teh kop jeung ati moal kurang duit urang mah. Asal latih nurut we. Wanci teu karasa maju ka sareupna.
Mobil nyemprung deui ka jalan gede maksud mulang sabab geus rengse urusan. Adan maghrib Ratih jeung Warji karak asup ka jalan jajahan nu brasna ka padumukan. Ngalakonan hirup di dalam dunya betah mangsa manggi kasuka. Gembira komonun di baruang guyang dunya. Mamanis dina burung gempurna dunya komo kaharti sabab geus ilang rasa kawas nuker pisang harapan ku Warji ayeuna. Liwung teh yani bagan ka-20. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Urang ngajengkeun deui. Ganti poe teu geunah hate nganti wanci geus teu geunah sare. Waktu baganti inget kana janji mangsa keur suka-suka beut karasa aya nu nganaha-naha. Dikukuntip ku nuju muridna diwawaas kalangkang lawas kanya ahi. Indung geus dikhianat wujud ka cinta geus jadi seba bongan mi Gusti ka makhluk lain kanu maha kawasa. Ratih geus tibrasa gigireun Warji. Koloyong Warji kaluar ti pangkeng ngaringkang tuluy ka buruan. Tukang muru ka saung leutik nu rada anggang beh juru kahalangan tangkal palem jeung samoja beureum. Liwung teh yani bagan ka-23. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Tirisna peuting teu matak boga tujuan. Gap leungeun sabelah kana paneker, leungeunna sejen ngarawe satangki laju diseungeut. Jeung diteuneun di juru luar saung. Haseup ngelun tina satangki nu hurung tambah kaanginan. Bauna nyambuang ka mana-mana. Sup Warji ka jero saung, kasur leutik disprean bersih. Aya bantal hiji luhur kasur, sisi kasur nyampak lawan bodas di tilepan. Geus diauran mawar purutulan, patung hulu kuda ngajegir beh gigirna. Liwung teh yani bagan ka-23. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Warji neuneun potret dua lalaki luhur lawan bodas. Nu meunang nilepan. Gek manehna sila sanggeus nyeungeut satangki handapkeun patung kuda. Bibirna gegere nyeman bau dupa geus niminuhan jero rohangan. Tiis jempling nambah antengna nuker menekung ngondang Ratu Peteng. Bray telepon ngagedai bisa nenggo ka jauhna. Angin ngahiliwir ngirim bau samoja jeung mawar sora gending ngalageuna marengan ngajangelekna wujud sang pembayun. Liwung teh yani bagian ka-23. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu Sora sering ngajelengeng lir paset nu norobos pangrungu. Najan mindeng ieu teu buru hate Warji keketegan dong sembah sungkem kasanggakeun. Warji ngeluh teu wani tanggah neuteup nu ngajanteng nyatana sesembahan manehna. Wujud sang pembayun awak putri huluna kuda mere ciri yen inyana nagih janji. Menta nyawa manusia pikeun tumbal ka bumi niskala. Nyanggakeun sang ratu pembayun ngareret ka potret luhureun lawan bodas. Tuluy huluna unggeut-unggetan. Liwung teh yani bagan ka-23. Ulah hilap pamirsa like sareng subscribe.
Notos subscribe hatur nuhun urang lajengkeun deui. Kemis wage warci tumbal Andika ditarima kukula. Dunya Andika moal kurang kahade getih turunan nu kadua. Kukula ditagih di tahun kadua. Hate warci ngalinya sang pembayun ngiles mulang ka alamna. Hanca kopina pamirsa hatur nuhun nutos ngiring nyakseni dina dongeng Sunda. Carita Sunda Liwung Teh Yeni bagian ka-23. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sama nutos subscribe hatur nuhun cag.